Tingkar ulah di angka lolos benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi. Aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar. Mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Waktu eta Bisarmi jeung Mang Komodo ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat kulantaran terus-terusan disiksa, digebugan, dicabokan, ditajongan ku Raja Bantar Gede jeung para ponggawa. Ayeuna mah bawa banjut 2 mangkuk teh ka panjara siksa sameme ku dewek di pondaran bakal dijieun si pujit dewek siksa ulah angka puas. Kuda bawa juga itu bawa motong aya di hareupeun dewek deui siksa ulah nepikeun ka ajur awakna kayak geus kitu kakara pencit. Cek Raja Bantar Gede waktu eta langsung marentahkeun para ponggawa mawa Mang Komodo jeung Bisarmi. Aduh ampun Gusti, ampun bebaskeun kuring, bebaskeun Gusti, bebaskeun. Iya bebaskeun Gusti, bebaskeun. Salah kuring mah salah naon sia? Cebrot. Nyeri aduh Gusti, nyeri. Bawa sagera bawa. Dewek keuleuh nempo beungeut. Manusia tolol kabeh. Ini cia bawa. Gawat di hareupeun dewek. Cek Raja Bantar Gede waktu harita ngagorowok deui sanggeus nyabok Mang Komod jeung Bisarmi. Atuh geus kitu mah 2 ponggawa langsung ngagusur Bisarmi jeung Mang Komodo dibawa ka tempat panyiksaan. Barang nepi ka palebah panjara anu kaliwatan, Bisarmi jeung Mang Komodo teh waktu eta ngaleret ka hiji panjara breh teh ka tembong. Kolot Bisarmi keur disiksa oge ku 2 gulang-gulang. Barang keur kitu teh kadenge Nini jeung Agi Sarta anu waktu eta nempo ka palebah maranehna nyorobok bari nahan ka nyeri. Aduh Gusti, Sarta Sarmi nanaonan anjeun teh kalah kanyebakeun dewek sia ka bangsa kieu patut nya sia teh teuing-teuingeun Sarta, teuing-teuingeun sia teh teuing-teuingeun. Aduh nyeri, ampun
bapak hampura ma bapak kuring mah gak apa bukan niat hayang nyebakeun bapak jeung mah henteu cek Bisarmi waktu eta kokoceakan bari nyarita kitu bener bapak mak henteu kuring mah teu bukan niat nyebakeun sasaha henteu kumaha sia teh ieu buktina dewek duaan teh disiksa mang tahun-tahun di tempat komodo sia teh geus muhib kasiluman bebaskeun dewek sia bebaskeun dewek komodo bebaskeun nya bebaskeun ma komodo bebaskeun waktu eta indung bapak Bisarmi teh terus-terusan ting corowok itu bari nahankan nyeri kulantaran terus-terusan digebugan kedua ponggawa mantok sia montong ngeceduk di tempat siawa beda sia komodo Sarmi beda ke nyiksa sia mah cek dua gulang-gulang bari terus ngagusur maranehna atuh puguh bae Bisarmi jeung Mang Komod waktu eta terus-terusan kokoceakan bakat penyeri salianti digusur teh bari digebugan ku dua gulang-gulang ampun nyeri ulah dikebukan bae nyeri bebaskeun kuring bebaskeun hayang balik nya nyeri aduh nyeri ampun nyeri eta anu terus-terusan digorowokeun kumaranehna duaan nepikeun ka panjara waktu eta di panjara oge digebugan diborogod geus boborot getih teu puguh santrak waktu eta kaayanana jeung deui lamun aya nu nempo mah meureunan matak dikarunyaeun lamun anu nempona jalma biasa lain para siluman anu waktu eta terus-terusan babara katakan bakat kubunga sabab bisa nyiksa Bang Komod jeung Bisarmi. Sedangkan Raja Bantar Gede sanggeus Bisarmi jeung Mang Komod eueuh ti hareupeunana waktu eta ngobrol jeung Patih Panglima Perang Senopati jeung sakabeh para ponggawa anu masih keneh aya di hareupeunana tah ayeuna mah kulantaran geus beres masalah si Komodo jeung si Sarmi tinggal disiksa nepikeun ka waktuna bakal dipodaran ku dewek ayeuna mah hayu urang datang ka negeri jin dewek hayang mau paksa si Sri Devi sabab nepikeun ka ayeuna can aya jawaban bae geuningan surat ti dewek teh teu dibales kawas nama kudu dipaksa kudu dipanjut ka ieu nagara ayo siapkeun sagala rupana sabab dewek kacida yakina moal ujung datang ka eta tempat teh urang bakal ditarima kitu bae ku bapana ayeuna urang siapkeun jang serang kudu dibawa dina waktu ayeuna keneh eta wanoja teh sabab bohongan dipenta secara bener ku dewek teu dibikeun ku indung bapana teh ulah sambat kaniaya sia awas bakal dihancurkeun negeri sia ai Raja Jin bakal dihancurkeun ku dewek sia cuk Raja Bantar Gede bari julang jeleng atau puguh bae Kipati jeung Senopati katut Panglima Perang teh waktu eta langsung marentahkeun sakabeh prajurit supaya nyiapkeun sagala rupana mangga Gusti mangga leres komodi ayeuna mah jalanan tos aya tenang urang teh bakal gampil asup ka eta nagara Gusti cek Kipatih waktu harita langsung nyarita kitu wah bener dewek kacida bungana sabab anak buah sia bisa nenden barang anu tangtuna eta barang teh kacida hadena keur urang kulantaran bisa ngajadikeun urang gampang asup ka eta nagara geus ayeuna mah siapkeun sagala rupana siapkeun cek Raja Bantar Gede waktu eta marentahkeun deui atuh geus kitu mah teu loba nyarita deui sakabeh ponggawa teh nyiapkeun sagala rupana ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan di negara siluman babi caturkeun di negara jin negara tujuan Raja Bantar Gede sapara kanca waktu eta keur tenang sanajan pamikiran raja jeung permaisuri teh tegenah sabab cus-cos sieun itu sieun ieu kulantaran
barang anu samemehna kacida kumaranehna di pikayakin geus aya barang siluman Raja Bantar Gede anu diteunden ku salah sahiji penggawana anu geus ngajirim bangsa manehna nepikeun ka waktu eta can kapanggih. Sri Devi oge keur aya ilu nimbrung kana obrolan indung bapana. Ama kada kumaha atuh ari tos kieu ama abdi masieun ama sieun bila aya nanaon ka diri abdi mah teu sudi ama kada kersa jitikah ku raja siluman sieun abdi mah sieun alim ama alim. Cek Sri Devi waktu eta ngalengis kitu bari rebay ku cai mata kulantaran sieun kacida. Tenang Nyai, tenang. Ama oge teu cicingeun keur mikir ieu teh sanajan teu gampang sabab kurang sakabeh geus kanyahoan wawasena eta raja teh kacida luhurna. Teu gampang Nyai, teu gampang, tapi mudah-mudahan rek kumaha bae jalanna urang teh bisa manghian cara supaya bisa ngabebaskeun Nyai tina bahaya eta bae ayeuna mah ulah hariwang nu kawasa oge moal ngantepkeun ka makhlukna anu aya dina bahaya komo deui. Bangsa urang jeung bangsa siluman babi teh beda kacida sabab itu mah siluman urang mah jin. Tong hariwang Nyai, tong hariwang ama oge moal cicingeun. Cek bapana waktu harita langsung nyarita kitu ngabeberapa teh Sri Devi inungna oge sarua. Waktu eta bari usapan tonggongna nyarita. Nya Nyai ulah sieun ama jeung ambu katut para punggawa Kipati Senopati sareng panglima perang oge moal cicingeun Nyai, moal cicingeun, moal ngantepkeun Nyai, moal ngantepkeun. Tenang Nyai, tenang, ulah sieun ulah hariwang moal diantepkeun ieu. Ambu jeung ama mah ajeng teuing binasa tibatan kudu ningali Nyai dikawin kudu kitu patut teu hayang teuing teu hayang boro-boro ning hayang boga milantu ka siluman ka sabangsa oge ari kurang sakuat teu hayang kamudi ka bangsa siluman anu jelas-jelas akidahna oge beda Nyai moal ngantepkeun ambu oge moal ngantepkeun. Cek indungna waktu eta langsung nyerita kitu bari rembay cai mata sarua kulantaran kacida sieuna. Muhun ama ambu abdi oge imut kadinya tapi kapan tadi tos dicarioskeun ku ama sareng ambu kamampuan eta raja teh kacida luhurna kedah kumaha saumpamina aya sumping ka nagara urang kedah kumaha ama ambu kedah kumaha abdi mah alim bicara ku eta siluman alim. Cek Sri Devi waktu eta tetep bae manehna ngajelaskeun atawa ngebrehkeun kaayaan pamikiran jeung kasieuna. Nyai nyeueuh ama oge ngarti tapi ulah sieun cek ama oge ulah sieun salagi ama jeung Kipati katut Senopati masih kene ajeg nang tuh moal ngantepkeun Nyai kajen teuing binasa ama mah tibatan kudu nyerahkeun Nyai mah. Cek raja waktu eta tetep negeskeun ngusahakeun negerkeun hate Sri Devi. Laras Gusti Putri laras teu kenging hariwang salagi mamang sadayana masih kene ajeg nang tung kieu moal ngantepkeun Gusti Putri dicandak ku raja Bangkawarah kitu moal kajen teuing binasa mamang oge. Cek Kipati waktu eta teu cicingeun manehna oge ngebrehkeun sagala rupana. Tah paman Pati, paman Senopati, paman panglima perang jeung sakabeh aranjeun anu ayeuna kumpul di hareupeun kaula ayeuna mah sabab kula teh ngarasakeun aya rasa anu teu hade. Wayahna geura siap-siap tapal wates nagara urang kudu dijaga angka ketat ulah sambarangan bangsa naon bae asup ka nagara urang. Wayahna ayeuna kudu dipariksa paman Pati, paman Senopati, paman panglima perang kudu dipariksa ulah diantepkeun cing geura pariksa supaya aman sabab
Kaulah dina waktu ayeuna tegarana hate bisi sote teu kanyahoan jol datang lamun urang geus siap mah meureunnan rek kitu rek ieu oge bisa disangharupan sok sieun sote urang keur ngeunah-ngeunah nyantai teu mikiran kitu kieu jol datang meureunnan ripuh urang teh ripuh ngalawana Paman Pati. Cek Raja Jin waktu eta langsung negaskeun kudu kumaha Ki Patih sapara kanca dina waktu harita. Mangga Gusti, mangga. Kusim abdi sadayana bade diestokeun mangga. Ayeuna mah hayu, hayu. Paman Senopati, paman Panglima Perang, cuang pariksa. Sakabeh prajurit teh bisi aya anu cileureun bahaya keur nagara urang. Cek Ki Patih waktu eta langsung nyarita kitu bari ngaliuk ka Senopati jeung Panglima Perang. Atuh geus kitu mah maranehna teh langsung cedok nyembah ka raja, ratu jeung putri Sri Devi. Sanggeus diijinan ninggalkeun eta patempatan atuh bering sakabeh prajurit anu dipimpin ku Ki Patih waktu eta kaluar ti karaton. Waktu eta di karaton tinggal raja, ratu jeung anakna anu dijaga ku sababaraha bulang-bulang anu biasa ngajaga eta patempatan. Nyai ayeuna ka hareup, nyai ka hareup ku ama dina waktu ayeuna nyai teh bakal dijaga ku kakuatan anu tangtuna moal sambarangan bisa muka kekuatan ieu sabab samemeh aya kajadian anu teu diharepkeun leuwih hade nyai teh ku ama dijaga heula daripada engke geus kajadian matak cilaka ayeuna masuk hareupeun ama ku ama rek dijampe heula nyai teh. Cek Raja Jin waktu eta menta Sri Devi nyampurkeun ka manehna. Mangga ama mangga nah bade kumaha kitu bade kumaha nah laras ieu teh anu dipikasieun ku diri abdi teh bakal kajadian ama ambu. Cek Sri Devi waktu harita langsung nanya kitu bari nyampurkeun ka hareupeun bapana. Bener nyai bener sabab perasaan ama dina waktu ayeuna geus teu puguh rasa kawasna mah daek teu daek nagara urang teh bakal aya kajadian anu teu diharepkeun tah cek ama oge samemeh eta kajadian aya nyai bakal dijampe heula ku ama sabab sanajan dina waktuna bisi aya kitu kieu atawa ama jeung ambu katut sakabeh prajurit anu dipimpin ku Ki Patih teu kuat ngalawan Raja Bagong lamun datang ka ieu tempat insya Allah nyai teh moal bisa dikukumaha ku eta raja kitu bae ayeuna mah geus ulah waka nyarita heula nyai ulah waka nyarita sabab geus waktuna waktu ayeuna nyai teh ku ama diancikan kekuatan anu tangtuna moal sambarangan bisa diruksak ku sahabai oge komode ku bangsa siluman. Cek Raja Jin waktu eta langsung nyarita kitu bari teu loba nyarita deui sanggeus Sri Devi aya di hareupeunana waktu eta meuremkeun dua matana. Teu lila ti harita sanggeus meuremkeun dua matana bari kunyam-kunyam brai Raja Jin teh muka deui matana terus niup embun-embunan Sri Devi. Tah ayeuna mah tenang ama teh nyai tenang sanajan engke bakal aya kajadian kitu kieu oge insyaallah nyai teh moal bisa diganggu ku raja ku angkawara eta moal nyai moal ayeuna mah jig geraka keputren ama oge moal cicingeun rek mundut tulung kanu kawasa mudah-mudahan naon bae jalana urang teh bisa disalametkeun tina pakewuh anu tangtuna moal lila deui sabab perasaan ama mah Raja Bagong teh si Bantar Gede geus nyieun rancana anu teu hade keur urang ayeuna mah jig geraka kaputren heula nyai jig
Cek Raja Jin waktu eta langsung nyarita kitu bari neuteup ka Sri Devi. Mohon ama, mohon, mudah-mudahan tapi tetap diabdi mesin ama sieun. Cek Sri Devi waktu eta nyarita kitu. Ama oge sarua loba kasieun mah nyai, loba kasieun mah, tapi cek ama oge insyaallah sanajan rek kitu rek ieu oge engke anu kajadian nyai teh bakal moal bisa diganggu ku Raja Edan eta, moal nyai, moal. Cek Raja Jin waktu eta negaskeun deui. Bener nyai, bener. Ulah hariwang ayeuna mah cik nyai gerak ka kaputren sing tenangnya ulah sieun ama jeung amu oge moal cicingeun moal. Cek indungna waktu eta manehna oge teu cicing ngabeberaha teh Sri Devi. Atuh geus kitu mah Sri Devi teh undur ti hareupeun maranehna, sedangkan Kipati jeung Senopati katut panglima perang waktu eta terus mariksa sakabeh prajurit anu aya di tapal wates nagara. Tapi barang keur jon mariksaan teh kadenge aya anu ting corowok matak leuwas keur maranehna. Ulah diantepkeun, serang nanahonan ngadu nasuk teu idin heula, serang Gusti Pati, Gusti Panglima, Gusti Senopati, tadi dieu datang tah siluman teh datang Gusti. Eta anu kadenge ku maranehna. Aduh, bener teu nyangka geuningan poe ayeuna teh si Bantar Gede datang ka ieu tempat. Hayu siap ulah diantepkeun si Bantar Gede jeung sakabeh prajuritna bisa asup ka karaton. Ulah jaga. Ceki Patih waktu eta langsung nyerowok kitu atuh gajleng maranehna teh nyebar ka sababaraha tempat kulantaran eta tempatnya geus pasti geus kadatangan ku para siluman. Bener bae barang maranehna nepi ka tempat-tempat anu dijaga ka tembong, prajurit teh keur adu hareupan jeung sakabeh siluman anu datang ka eta tempat dipimpin langsung ku Raja Bantar Gede. Wah, rek nahaon sia Aradika datang ngahalangan dewek sia. Dewek terek asup ka ieu tempat teh lain rek kumaha, tapi dewek rek menta si Sri Devi moal diruksak nagara ieu teh, moal lamun Raja Andika sakabeh mikeun anakna dikawin ku dewek, moal sia. Tapi wayahna lamun masih kene nolak kana kahayang dewek bakal diruksak nagara ieu teh, bakal dihancurkeun sia ku dewek. Cek Raja Bantar Gede waktu harita langsung nyerowok kitu. Setan sia Bantar Gede nanahonan sia datang ka ieu tempat tanpa izin heula. Nanahonan sia bangsa sia teh beda jeung bangsa dewek sia. Cek Kipati waktu eta langsung nyerowok kitu. Rek beda, rek kumaha ieu kahayang dewek sia. Patih mundur sia. Patih Senopati panglima perang montong halangan jalan dewek sia, bisi modar sia dina leungeun dewek. Moal diantepkeun sabaya anu ngaganggu kana kahayang dewek bakal modar dina leungeun dewek dina pahayeuna sia. Wah, setan sia ngajago sia. Naon ngusir kuring ti tempat sabab ieu teh nagara kuring. Sia anu ini ti tempat sia. Bantar Gede bawa pasukan sia di negara dewek sia, indit bisa ditindak sia. Cek Kipati panglima perang jeung Senopati waktu eta ting corowok ngusir Raja Bantar Gede sapara kanca anu tetep tagen dina kudana. Wah, nanahonan sia, nanahonan kitu patut sia. Naon sia wani ngusir dewek sia, cek dewek oge sia anu aringit, nyingkir sia, nyingkir. Dewek kadieu moal ngaruksak saumpamana raja sia mikeun anakna jeung deui si Sri Devi dek dikawin ku dewek, cek dewek oge moal diruksak.
bakal dibantu segala rupana bisa hayang lebih menghargai ieu negara bisa dibantu ku dewek. Tapi bungana geus wani camplak nolak kana hak hayang dewek jadi kapaksa dina poe ayeuna ieu negara bakal dihancurkan ku dewek sia. Cek Raja Bantar Gede waktu eta nyarowok kitu deui bae bari molotot ka Kipatih anu ngahalangan jalan manehna. Montong ngabacot kawas kitu patut sia Bantar Gede. Sok rek kumaha sia samemeh andika adu harupan jeung raja dewek sang harupan heula dewek tiluan sia. Dewek tiluan oge moal mundur moal ngejat di tempat bener sia Bantar Gede montong ngajago di tempat sia. Cek Senopati waktu eta teu cicingeun manehna oge nimbrung kana caritaan Kipatih. Benar sia moal bisa ini tiap tempat kecuali rek ini balik di ke negara sia jor ngan lamun rek asup ka karaton mah moal bisa sia Bantar Gede moal bisa bakal diwarah ku kuring tiluan. Cek Panglima Perang waktu eta nyorongot kitu bae andika duaan mah dewek lawan sia. Oh dewek. Cek Patih katut Panglima Perang jeung Senopati Raja Bantar Gede teu cicingeun maranehna oge ting corowok kitu. Sok alah teu sieun dia dewek mah teu sieun setan sia rasa kodio kacilung hiu leplos jebrot leplos teledung celecung. Wah ieu nu kieu patutnya Senopati teh nu kieu patut nanahonan sia nanahonan ngadon datang ka tempat ngagablogan kawas kieu rek modar sia mah ngabogaan kawas kieu patut kakuatan rek modar ngadon rek nyerahkeun nyawa sia ka ieu tempat teh nya. Cek Senopati katut Panglima Perang waktu eta jeung seurikeun Senopati jeung Panglima Perang Raja Bantar Gede atuh puguh bae maranehna teh kacida ambekna setan sia can ngaku ele dewek oge kakara bisa nenggel kitu patut geus suka bunga sia rasa kodio kacilung hiu corilat hiu trak hiu lepos jebrot dari geug caljug. Waktu eta silih serang silih pupuh silih gebuk silih tajong sakali ewang kakeunaan atuh ting barakatak deui. Waktu eta Senopati jeung Panglima Perang teh sedangkan Raja Bantar Gede campur oge ngalawan Kipatih sanajan kakuatanna lain bantrak-bantrakeun tapi Kipatih oge teu mundur sasiku teu ngejat satu jang beas bebela pati ka jenting binasa tibatan ngantepkeun Raja Bantar Gede asup ka karaton sarua jeung para prajurit waktu eta teh campur perang anu matak pikasieun dina waktu eta lamun kurang wawanen mah sabab pedog ombak sumpit segala rupa ting blesur ngancam lawan masing-masing. Patih sameme dewek nindak andika dina waktu ayeuna sakali deui nanya dewek rek ini ti hareupeun dewek atawa moal sia rek ini moal rek nyingkat ti hareupeun dewek moal lamun moal awas sia modar dina waktu ayeuna sia Patih. Cek Raja Bantar Gede waktu eta nyorowok deui setan sia Bantar Gede montong ngabacot kaos itu patut sia canaon ngucir dewek sia erek ge anu ini tieu tempat sabab sia mah bangsa siluman sia ini tieu tempat memeku dewek di podaran sia Bantar Gede. Cek Kipatih waktu eta teu eleh gos manehna oge nyorowok kitu setan sia rasa kodio modar sia Patih kacilong hiu blesat dok besar cepat waktosna ka Bujeng Seep cagurang kantungkeun heula carosna dugikeun ka dieu kumahanya kayaan nagara jin teh nah bakal ruksak ku Raja Bantar Gede sapara kanca atawa moal jeung deui kumaha Sri Devi teh nah bakal kabawa ku Raja Bantar Gede ka nagarana dina waktu eta sanggeus Raja Bantar Gede datang ka nagara jin. Insyaallah kapayeuna kusim kuring diteraskeun deui sapunjare pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.